Jumat Kliwon. Bagi aju tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi omat ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omat cu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Harita malam minggu geus jadi hal biasa keur kuring ngadon datang apel ka imah anu jadi kabogoh. Malam minggu eta kuring ngahaja rek ngadon ngajak kabogoh ulin jalan-jalan. Imah kuring harita teh di daerah Cijaura. Tapi lamun imah anu jadi kabogoh nyaeta di daerah Ranca Orai. Nganaha atuh kuring boga pikiran ngajak kabogoh teh ulin ka daerah Gede Bage. Maksudna mah hayang ngadon ninggali stadion anyar lain dina waktu berang. Da puguh ari berang mah mineng ninggali jeung geus apal kumaha kaayaanana. Tah harita mah make jeung hayang apal kumaha kaayaan eta stadion anyar dina waktu peuting. Kuring teu susah ngajak kabogoh ngadon ka Gede Bage. Da kabeneran pas diajak ku kuring kabogoh oge daekeun. Kuring init ka Gede Bage jeung kabogoh numpak motor. Nya kabogoh kuring dibonceng. Puguh oge ari keur bobogohan mah teu karasa pisan resepna sajeroni ngabonceng teh. Malah cek saliwat mah peuting eta teh peuting anu kuring duaan. Puguh oge teu karasa perjalanan teh ari ngabonceng kabogoh mah. Pogot we bari numpak motor bari ngobrol. Kira-kirana
Moal naon kitu lamun orang ulin ka stadion? Nya moal atuh Neng, pan aya AA. Muhun aya AA, barina oge abi mah alim lamun kedah nyalira amang ka stadion mah. Dekat catur jalanana kuring geus anjog ka daerah stadion Gede Bage. Malahan harita kuring duaan geus aya di jalan anyar anu rek ka stadion. Kuring ngeureunkeun motor di palebah terowongan jalan handapeun jalan Gede Bage. Katinggalina tempatna pantes lamun dipake ngadon reureuh. Ngadon diuk bari ngobrol jeung anu jadi kabogoh. Kuring dariuk duaan bari ngobrol ngaler ngidul. Ngomongkeun kabunga hate poe eta kuring bisa paduduaan di hiji tempat anu cek kuring mah matak pika betaheun. Di sabudeureun eta tempat masih kene aya lahan kosong, ngarasakeun aya anu dipikasieun di eta tempat. Sok sanajan waktu geus peuting pisan. Mimiti nu jadi kabogoh ngerasa bosen aya di eta patempatan. Malahan harita make ngajak balik sagala. Kabogoh kuring sigana geus beda rarasaan ku kaayaan eta peuting. Keur jongjon ngobrol kuring rada ngerasa reuas lantaran kabogoh kuring ngerasa mural ngadon rek utah. Hal sarupa kitu teh dibalukarkeun ku ngambe bau hanyir anu kacida melenghirna. Kuring oge sarua ngambe ngan ari kuring mah tahan tepati mural. Sok sanajan bau hanyirna kacida, kuring masih kene bisa nahan. Eta bau hanyir teh kaambeun aku kuring duaan ngan ukur memenitan. Tulila nya untung we dalamun seg kaambeut terus mah pasti we kabogoh kuring mah moal bisa nahan. Hayu urang wangsul ayeuna abdi mah sieun jadi sarebel kieu geuning. Ke sakedap deui atuh nya da bager atuh Neng mah. Hayu jabat tos wengi pisan Satengah jam deui atuh nya Neng, setengah jam deui. Betah keneh. Nya tos atuh urang ngalih we ngobrolna tong di dieu. Tos saya di dieu wae Neng, atos pas jeung tos teu bau hanyir ayeuna mah geuningan. Leungit bau hanyir ujug-ujug kaambe ku kuring duaan. Seungit kembang rampe. Lamun tadi mah basa ngambe nu hanyir, kabogoh teh jadi mural rek utah. Tapi ngambe rampe mah kabogoh kuring jadi bibiri gidigan siga aya nu dipikasieun. Ceu kabogoh mah eta seungit sarupa kitu teh. Seungit kembang anu sok dipake keur anu maot. Ningali kabogoh sarupa kitu
Kuring beki asa gede kawani teh kasieun. Malah harita kuring make jeung ngomong sompral sagala. Maksudna kuring mah hayang katangar kono jadi kabogoh. Yen kuring teh wanian teu borangan loba kasieun. Tuh seni terampil deui. Luat urang wangsul ayeuna bisi aya naon. Maksud Neng teh bisa aya juri gitu. Wis, jeung sompral di mah. Da nya atuh, mun aya jurig mah urang ajakan ngobrol di dieu sakalian. Tos tong diteraskeun nyarios kituna. Itu. Ih, pokona mah ada janten keung. Pugu-pugu ujuk karasa aya angin leutik anu ngahiliwir. Nebak kana awak. Karasa eta angin teh meni nyecep nebak kana awak. Pugu we keur kuring mah asa ngarasa atoh kaayaan sarupa kitu teh. Lantaran karasa leungeun anu jadi kabogoh. Jadi montel pageuh nyekel kana leungeun kuring. Pugu ku kuring kalah kabeuki di singsieunan. Eta kabogoh pupurungkutan tambah ngarasakeun kasieun. Keur anteng kitu kuring duaan jadi cingra renjag. Sabab ngadenge aya sora anu meta tulung ti palebah sawah anu deukeut jeung eta tempat. Sora anu meta tulung teh kadengena sora awewe. Malah saterusna eta anu meta tulung teh jadi ceurik. Ngadenge aya sora sarupa kitu teh. Kuring oge cengkat tina dieu. Bari terus tengah-tengah ningali ka palebah sawah. Kabogoh kuring mah aya kajadian sarupa kitu teh. Leungeunna beuki ti pepereket nyekel kana leungeun kuring. Kuring teh ningali aya nanaon di palebah eta sawah. Nu aya mah daun parewe nu katingali cing arulang ketebak angin. Geus sidik teh nanaon mah nya kuring oge diuk deui. Kuring can hayang indit eta tempat anu keur dipake caricing ku kuring duaan jeung kabogoh. Kabogoh kuring keukeuh ngajak ka kuring ngadon indit. Keur kuring diuk kitu kabogoh kuring ujuk katinggali pupurungkutan. Lantaran ti hareupeun kuring katinggali siga aya anu lempang nyampeurkeun ngadeuketan. Kuring ngupahan maksudna negerkeun kabogoh supaya teu sieun. Kuring ngalek-ngalek anu lempang teh. Lempang siga ngalayang. Pugu oge kabogoh kuring mah beuki we awakna deukeut jeung kuring. Bari jeung leungeunna tambah pageuh nyekel ka kuring. Kuring oge jadi ngarasakeun aya hal anu matak aneh. Mimitina teu katingali jelas beungeutna anu nyampakeun teh. Lan saliwatan mah katinggali siga pangawakan awewe. Beungeutna can katembong jelas lantaran katutupan ku buukna anu panjang ngarumbay kahareup nutupan beungeut. Nah atuh barang geus deukeut sarupa kitu
kuring jadi bisa ningali jelas bangetna. Anu jelas nama yen eta teh awewe. Kuring jadi ngarenjak. Komo kabogo kuring mah nepikeun ka ngocek sagala ningali sarupa kitu teh. Kuring ningali beungeutna eta awewe teh ruksak. Pipina gudawang siga tapak peso. Katinggali getih anu ngucur tina beungeutna eta awewe. Nu nimbulkeun kasieun keur kuring. Panona eta awewe anu kenca. Ngaplek siga tapak anu nyokel. Beungeutna eta awewe jelas nama geus teu mangrupa. Ningali kitu mah kuring oge jadi ngarasakeun kasieun. Lantaran jelas geuning eta teh lain awewe biasa. Tapi na awewe jurig. Kabogo kuring oge nu tadina mah nganukur nyekelan leungeun. Ayeuna mah awakna jadi pageuh nangkep ka kuring. Bangun anu sieun anu kacida. Bari dibarengan ku aya angin nu ngadeos. Kadenge eta makhluk minta tulung ka kuring. Dari jeung sabelah leungeunna ranggah ka kuring. Sanggeus leungeunna ranggah kitu, ujug-ujug katingali awakna kakalayangan. Awakna jadi ngapung hareupeun kuring anu masih keneh diuk. Bari teureun-eureun minta tulung. Bari sakapeung mah ceurik ngading diut. Atuh kajadianana kabogo kuring mah hampir kapiuhan ningali aya makhluk sarupa kitu teh. Kuring nyobaan leger-leger maneh. Geus kitu kuring langsung nyekel leungeun kabogo terus dituntun dibawa muruk kana motor. Kuring langsung ngahirupan motor. Kabogo kuring oge geus aya di satukangeun. Leungeunna nyekel pageuh kana cangkeng kuring. Bari jeung sirahna nyusup kana tonggong kuring. Geus motor disada. Kuring oge langsung ngabiur ngajalankeun motor satarikna. Kuring ngajalankeun motor geus teu taya lilingeran deui. Berhadena wae keayaan peuting. Bari jalan sepi, motor tereh jauhna di tempat kejadian tadi. Harita kuring oge teh langsung balik ka imah. Kuring ngadon nyimpang heula mawa reureuh ka Bogo. Di salah sahiji warung anu peuting eta masih keneh buka. Barang datang ka eta warung, tukang warung oge rada heraneun ningali ka Bogo kuring anu masih keneh ceurik. Nya kuring oge ngadongengkeun anu cikeneh ka alaman basa di terowongan jalan nu aya di stadion Gede Bage. Ti tukang warung anu harita aya di eta patempatan kuring meunang katerangan nya di tempat eta pisan kungsi aya awewe anu ngadon dibunuh ku
anu jadi kabogohna malah tepikeun kabeungeutna diruksak. Jeung dia eta awewe teh dibunuh keur kakandungan. Kajadianana eta korban teh jadi marakayangan tepikeun ka ayeuna.
Maksudna ngabaran heula indung nu aya di lembur. Pamik kuring supaya kula warga tereuwas ku kadatangan kuring anu ngadadak. Halo, Mah. Cepi rek pulang heula ka rumah ayeuna nya. Rek balik heula. Nah, apa wae kitu gawena? Nya nyelang heula we, Mah. Cepi sorno hayang mulang heula. Ayeuna pisan rek balik heula na teh. Nya, Mah. Paling Cepi rada peuting datang ke semburna. Mun bisa mah penting teuing. Ka hati-hati di jalanan. Moal atuh, Mah. Pasti gancang. Tuh. Bisa mah pas tepi kawal teu jalan anu ka Batu Karut tong diliwati jam 8 peuting. Soalnya kamu leuwih peuting di jam 8 kada jalan teh geus sepi pisan. Jeung deui lamun aya jalma nu rek Kitu papadonan indung kuring dina telepon. Pokon jadi lantaran kuring balik teu kapeutingan teuing di jalannya. Memang kuring oge geus mineng ngadenge. Malah kungsi ngalaman. Ngaliwat ka warung peuteuy ti peuting. Nyaan wae. Eta jalana teh mun lewat di jam 8 mah kacida sepina. Matak pi kakeungeun. Tapi basa harita mah kuring teu ngarasa keung. Nya pedah ngabonceng babaturan meureun. Sanggeus kitu mah kuring langsung indit di Bandung lagi make motor. Muru mulang ka lembur. Kira-kira di Bandung teh kuring indit sanggeus salat maghrib. Muru balik peuting teh maksudna mah supaya lancar di jalanna teu kapegat ku macet. Jeung di ari peuting mah teu panas. Ngahaja salila di perjalanan kuring santai. Mawa motor oge lumayan tertarik teuing. Perhitungan kuring perjalanan muru ka warung peuteuy nya butuh 3 jam setengah. Ku perkiraan mah jam 10 kuring bisa sampai ka warung peuteuy. Nu teu mencog tina dugaan kuring tepi ka warung peuteuy jam 10 peuting. Harita kuring ngadonreureuh heula di warung peuteuy. Kuring ngeureunkeun heula motor di hareupeun kios pas pisan pertigaan warung peuteuy. Sajabat rek ngadonreureuh heula sakedeung. Kuring sakalian ngadon meulih rokok. Soalna geus pasti di lembur geus moal aya warung anu muka. Punten. Geningan, aya nu bade meser naon, Cep? Eta bade ngagale rokok manawi aya kitu. Aya tuh. Tah, ieu rokona. Bade angkat ka mana, Cep? Menitos wengi kieu. Bade sodok, Mang. Mung rada kawengian ieu teh. Hutan, bade mulang ka sodong. Eta meni wantun si Encep, jaba nyalira deui. Ya atuh, atos kedah kumaha deui atuh, Mang. Kaleresan abdina nyalira. Abdi teh nyanak rencang. Kade atunya tah di palebah Batu Karutna tong laweung sabab jalanna teh parwek. Kacida lah pokona palebah eta mah. Ya atuh hatur nuhun, Mang. Tukang
tukang warung nyarita kituna teh bari rada baluar balieur. Siga aya nu dirusiahkeun ka kuring. Ningali peta tukang warung sarupa kitu, teu pati dipikiran teuing ku kuring. Geus kuring maya rokok, sarta geus cukup ngadon istirahat di warung. Kuring oge niat rek neruskeun perjalanan. Can jauh tina eta warung, kuring can waka ngebatkeun perjalanan lantaran ningali jalan anu rek disorang teh menika cida poek ngongklengna. Ningali kitu mah mimiti kuring oge ngarasa aya keung sagala. Kuring can waka jalan. Kuring ngadon nyamperkeun heula ka tukang ojek. Maksud teh rek ngadon minta diantirkeun ka tukang ojek anu kebenaran aya kene di pangkalan ojek. Kang ojek. Kersat teh nganterkeun abdi ka Sodong. Wios lah ku abdi di ongkosan. Hah? Ka Sodong? Mohon Kang. Sok wios lah ke ku abdi dibayar 2 kali ongkos biasa. Aduh, kudu nganter ka Sodong wae kieu mah. Ali mah, sieun mangna. Sanajan dibayar 200.000 ge. Embung ari ka Sodong mah. Ih, sieun. Kuring oge kapaksa balik sorangan. Sok sanajan kudu nyorang jalan anu parorek. Da geuning tukang ojek oge arembungeun nganterkeun kuring. Sanajan dibayar leuwih mahal oge. Sigana tukang ojek oge sieun dina balik deui ka pangkalan. Indit 2 motor jeung kuring nya tempo balikna sorangan meureun pikirna. Ningali sarupa kitu mah kuring nya teu bisa maksa ka eta tukang ojek. Nya kuring mutuskeun indit sorangan ka Sodong teh. Teu lila kuring indit bari ninggalkeun eta tukang ojek. Di perjalanan teh kacida poekna. Bari jeung kuring maksakeun indit sorangan. Salila di perjalanan kuring ngerasa rada keung. Ngarasaan teh asa aya anu nuturkeun. Tapi kuring ngawani-wani maneh. Bari hahari ringan ameh rasa kasieun teh leungit. Pas kuring nepi di palbah Batu Karut, kuring rada ngagancangan make motor teh. Kusabab kuring ningali di hareupeun aya truk anu keur maju. Daek teu daek, kuring kudu nyusul eta truk. Pamikir kuring, ameh rada kacaangan lampu truk, lampu kuring aya di hareupeun truk. Pas palebah loba tatangkapan anu kuring heran. Eta truk teh nah beut hayang miheulan we ka kuring anu keur naek motor. Sababaraha kali eta truk teh ngelaksonan wae ka kuring. Kuring heran. Aku naon eta truk teh beut siga nu rek miheulan wae ka kuring. Nu akhirna eta truk teh bisa miheulan kuring bari jeung nyebrut sakitu tarikna. Di barengan eta naik truk teh bari ngagoro ka kuring bari jeung jiga nu sieun. Eta truk ninggalkeun kuring nu make motor. Kuring teu ngarti. Nah
naik truk teh bet ngomong sarupa kitu. Kuring oge nyebrut make motor satna keur nyusul deui eta truk. Salila kuring keur nyusul eta truk, kuring ngarasakeun asa aya buuk diriaban ngahalangan kana beungeut kuring. Bakilila beuki kacida ngahalanganana eta buuk teh. Kuring jadi ngarasa geumpeur. Naon aku anu ngahalangan kana beungeut kuring. Salila kuring keur make motor teh, pas kuring ningali kana palebah kaca spion motor. Kuring kacida ruasna. Geningan anu aya di satukangan kuring teh, anu pipina ngambay, ngaburayut siga anu kembu. Beungeutna sepau ketihan, panona molotot, bari jeung bobodasna hungkul. Eta makhluk nangkel milu numpak kana motor kuring. Eta makhluk teh nyerengeh ka kuring bari nembongkeun sihungna. Katinggali jelas sok sanajan nganukur tina kaca spion motor. Awak ngadeg-deg. Kuring ngerasa geumpeur jeung sieun anu nataku. Kusabab sieun anu kacida. Awak oge leuleut dieu. Malahan antug nama kuring labuh tina motor. Nyuk anu gawir si sieun jalan. Kuring labuh jungkir balik tinu motor. Saking geus kaliwat ku sieun, ka nyeri geus teu dirasa. Kuring langsung hudang nangtungkeun di motor anu geus ransak barared alatan tadi nabrak gawir teh. Kuring satakara kebek ngahurungkeun motor deui. Ameh motor teh gancang hurung. Tapi naha atuh motor teh hese di hirupanana. Antugna bari jeung hese beleke oge eta motor bisa hurung deui. Sanggeus motor hirup mah kuring langsung ninggalkeun eta patempatan. Tapi acan ge ninggalkeun eta tempat, kuring ruas. Ingadenge anu seuri ciciri hilang di satu kangen kuring. Anu seuri teh sing horeng makhluk anu tadi milu numpak dina motor kuring. Bari jeung awak ngalepar, kuring bisa ninggali eta makhluk anu pikasieun. Sajabana tibukna anu panjang teh katingali ku kuring panona bolotot, bari jeung kulitna peot. Eta makhluk nyerengeh bari jeung ngadeuketan ka kuring. Ningali kitu mah ka nyeri teu dirasa, malahan awak anu babak bari jeung garekan oge teu dipalire ku kuring. Kuring langsung ngagas motor satarikna hayang jauh teh eta makhluk. Kuring ngajalan tarikna asaan makhluk teh terus nutur-nutur ka kuring. Akhirna kuring oge tepi ka polsek Sodong Hilir. Motor anu ditumpakan ku kuring langsung diasupkeun ka polsek. Kabeneran harita aya 3 urang polisi anu keur piket. Kuring oge ditulungan ku eta polisi nu aya di polsek. Malahan kuring diubaran sagala awak anu babak dibersihankeun. Sanggeus tenang kejadian anu kealaman kuring di daerah Batu Karut.
kajadianana nyaeta kuring dipegat ku jurig batu karut. Ngadenge carita kuring sarupa kitu teh, polisi oge geus teu ngarasakeun aneh deui. Sabab gening lain kuring hungkul anu ngalaman dipegat jurig batu karut teh. Malahan kuring meunang keterangan ti polisi yen sababaraha taun anu katukang di daerah Batu Karut aya 2 awewe anu dipaehan. Maitna dipiceun nya. Tisapra kuring ngalaman kejadian sarupa kitu. Kuring teu wani balik kalmur peuting-peuting. Nya carita jurig Batu Karut teh kaalaman ku kuring sorangan, lain ngan ukur omong ti balerea.
Tekaraos cu. Waktu terus tanya kapan. Aki kita pamit lah. Kita uyalah ke tempat anu jauh cu. Orang cekapkan heula dugikan ka dia Jumat lewat dia. Malam Jumaah payun urang kasarangan deui. Jumat kliwon. Urang cekapkan heula dugikan ka dia cu. Ikan tuna.